Saya teh ngimpi nemu peta di kuburan. Kata petanya di sini, tapi di mana ya? Pohon ada 2. Coba ke sana. Kemana ya? Di sini nggak ada. Aduh, peta karun. Kalau di sini nggak ada, berarti di sana. Nah, iya, satu lagi. Mana ya? Di sini tepatnya. Dari aja gitu. Apa ini? Ini gitu. Ini kayak ini dia harta karunnya. Level 3, selamat Anda mendapatkan peta harta karun. Aduh, pusing gue ini. Peta lagi, kapan kayanya gue, ini kayak peta yang sebenarnya. Lapang, ini udah ke lapang. Sekarang, aduh, sumur. Ini nih. Aku bakalan kaya. Kaya. Udah. Kita cari lagi. Oke, mantap. 1000. Sip bagi 2 500. Wah, ditipu. Itu dia sumurnya. Uang harta karun. Oke, mantap, woy. Ini udah kesini, kemana lagi ya? Sumur kok kecil? Aduh, ini gimana sumur bukannya? Aduh, ini sumur kecil amat ya. Aduh, sumur itu sumur bukan ya? Sumur segini? Sumur apaan ini? Kok segini sih? Aduh, ini peta emang bikin pusing gue ini. Aduh, terus harta karunnya kapan? Aduh, segini. Udah ke sumur, katanya di sini ke barat, berarti ke sana ya. Cari lagi harta karun, men. Di kelawangan di dia tak capek, panas deh. Itu sahawang. Tiga nama Apidin dak? Ti tukang mah ciga kenal kitunya. Apidinnya ciga nanya. Tiga nama. Samperkan yuk. Ayo. Yuk. Luaskan. Terus yang dipacu. Barudak eta kaget kuing naon? Kunaon ciga nu bingung gitu? Iya nya, eta bingung. Harta karun jang. Harta karun. Peta teh atan yang saung. Tadi puter-puter eueuh, tadi ka sumur dah, sumurna deh eta kieu deui tah kieu. Dina neangan saung, di mana saung cenah? Di dieu da eueuh. Saung mah jauh, Wak. Di mana? Di itu. Karena tadi balik. Bener. Saung deh, itu udah di negeri saung. Ayo guys, di saung ke mana nya? Singkatna weh.
Maju 2 langkah cenah. Mana? Lain ke bukit heula. Bukit di mana bukit? Oh itu tuh. Mana? Eta? Mana letik itu bukit? Mana lieu? Ai eta teh saung memang geus langsung ka mana? Ya cenah ka bukit cenah bukitnya di mana itu? Mana geura ningali? Sok. Tah, Cing pirage kieu hese geura ah. Jang. Letik kieu. Pak, nieun kurang bantuan. Nya hayu atuh. Hayo, lihat tuh. Ayo. Si Gana itu tuh bukitnya. Ini dia nama iya bukitnya. Jadi saya Saat si Gana mah iya bukitnya dah. Da bukit di BAP mah kan ieu hungkul. iya, Heeh. benar teh. Nya hayu tuh orang kaluhur cobaan. Ayo. Aduh. Tah. Jadi kemana ya? Di dia. Jadi teh. Maju 2 langkah cenah. 2 langkah. Langkah setengah. 2 langkah setengah. Langkah setengah. Hiji. Iya. Terus kemana deh? Iya. Ke kiri selangkah setengah. Berarti kan itu setengah langkah. Ke kiri atau ke kiri setengah? Kemana? Iya. Ukur dari kaki setengah jengkal. Dari kaki setengah jengkal. Aduh, ya ribet-ribet amat itu. Sakieu? Tina petana ge tinggal gerak. Aduh. Setengah. Langsung jongkok. Jongkok. Ah, geus. Ke kiri setengah. Ke kiri. Setengah. Ke belakang setengah. Aduh. Lihat euy, pusing mumet ah. Aduh. Tah di dieu. Di dia. Heeh. Tuh teh naon tadi kekurilingan atuh kali lieur. Kudu geus capek ya teh ye. Yuk. Sok kali coba. Ini geni harta karun teh. Harta karun. Kela. Isa acan dibuka. Ya. Kan uing geus ngabantuan ya jeung barudak neangan harta karun. Hayang atuh ieu na komisi. Kalem, komisi mah kalem dah. Kita bagi-bagi oke? Oke. Enggeus teu dibere wae maneh karunya. Ah, ayeuna. Kalem. Ah, harta karunak ya. Sacan dibuka. Ngomong heula bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, anjing jong euy dah. Menang Nokia. Aduh, capek-capek geus ka ditu ka dieu. Aduh, Gusti. Beungar teh moal gelo heueuh. Aduh. Lagi kertas jongki. Jeung batu bata deui. Aduh. Terus kumaha komisina? Geus capek-capek kukurilingan naik ka bukit. Boro-boro maneh mengge lieur ieu kuna jadi kieu. Tak tadi urang kukurilingan di sumur. Aduh misi makam ka dieu. Ayeuna meunang nu kieu. Hayangnya yeuh pek we jeung maneh yeuh. Bobo komisi aing mah lieur. Nah, ini komisina akan terjadi. Saha itu di tempat harta karun urang? Sabarkan lah. Woi, kenaon? Kenaon ieu teh ieu teh keur mikiran harta karun kieu. Dia da ieu mah tempat harta karun urang.
Jadi nu mana ieu ngajin harta karun kieu teh? Jadi wing teu meunang ieu harta karun geus mah arek menang komisi jadi teu jadi. Winga. Balik. Ya. Pek pusing ieu mikiranna gara-gara ieu urang teh kuburan teh lieur. Kuburan. Terjadi. Kurang arek nipu barudak maka jeung nu gedena. Nah, ieu mah harta karun bohongan. Dasar Apidin hayang beungar ngadadak. Mah bisa. Nah, kena mah geus katipu jeung barudak mungkinna. Picet Woi, keluar woi. Tuh, si Epu. Perang gulung wae. Ayo. Jain ini orang tua iya bener-bener. Aku nak. Orang mah dan barudak. Keharian barudak. Ieu, teh capek bulak-balik ka ditu ka sumur eueuh. Pantesan peta teh ngaco ka sumur, urang ka sumur sakit caina naonan eta Dasar. Geus orang